urang lamun ditangariung ya tangariung kiai ustad urang Pak aja cenah jatuh bisa hadiah maka urang Fatihah ka hiji yang ngaran saya ayo kadegan Jang Umar nah Fatihah ka hiji Umar Al-Fatihah Fatihah kedua Bakar Al-Fatihah beres emang masa gitu-gitu kene tangan di Arabkeun doang Fatihah katilu dadap jeung waru Fatihah beres golin amin Allahumma sholli ala sayyidina amin ya Allah ya Rabbi ieu tadi anu disebutan teh men tadi salametkeun di kuburna dilegakeun di kuburanana dicangkeun jeung hari rup men tadi bere salabar men tadi bere jamuga men tadi bere mararaju men tadi saralamat wa sallallahu ala sayyidina alhamdulillah rabbil alamin cak nomi lumbani iya daripada itu ngenyeng mau ngangkat deh turun deh ngangkat deh turun iya nggak kiai itulah diondang kurang lah nggak mah ngariung iya bayar bener pas ngariung deh mang diondang ngariung kita mimpin mata bisa cara nu kamari tuh orang ku ngaji kan ngenahin nek jarah bae menta anter jarah teu bisa babacan ya Allah ya Rabbi jarah teu bisa ilah hadarat-hadarat teu kudu hadarat sia cicing di dinya hai ahli kubur aing datang ya guys ya Fatihah waktu keur Kangjeng Nabi Musa neuleuh jelema ngadoa ji ceknya aing can ngadoanya geus ngadoa didelekeun ku Kangjeng Nabi Musa aya aki-aki keur kieu bae didengekeun we ku Kangjeng Nabi Musa aki-aki ceurik hebat amat cek ieu ngado aing teu bisa ceurik aki-aki ceurik dengekeun ya Allah ya Rabbi bangga Kangjeng Nabi Musa boga umat bisa ngadoa bari ceurik hebat lain lalagani hebat jasa Gusti lamun abdi ngadoa ka Gusti seakan-akan abdi marentah ka Gusti Gusti abdi mah moal mentah ka Gusti sebab ngabudakeun ka Gusti Gusti mah mahauni ngasagala rupa kajadian teh Gusti kajadian naon bae ge jati Gusti geus atuh teu kudu ngadoa naon menta kukumaha aja kabeh ge meunang Gusti ieu mah ngan sakadar abdi mah unjukan abdi deukeut jasa jeung Gusti abdi cinta jasa ka Gusti oh Gusti sayangku aku cinta padamu Gusti sebagaimana aku cinta padamu engkau pun cinta kepadaku tidak ada cinta di hatiku kecuali engkau ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb akan ku peluk dirimu akan ku kecup dirimu jadi Kangjeng jadi kieu je budak kadoa wah teu beres aju kieu ye engkau kepeluk ya Rabb ya Allah engkau ku belai ya Rabb ya Allah engkau ku kecup ya Rabb ya Allah tidak ada dua di hatiku cinta kecuali engkau ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Allah ya Allah setelah engkau aku peluk tidak akan ku lepas sampai kapanpun waduh selalu engkau ada di pelukanku ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb datangan ku Kangjeng Musa hai sakumaha kabebene sia saya ngadoa kos gitu mata maka bebene aku cinta padamu ku belai rambutmu waduh Masya Allah senang aku bersanding dengan satu hari tak bertemu rindu rasanya waduh eta mah kos gitu mata maka kabogo carekan ku Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Musa na dicarekan ku Musa ulah sok sacurakan carekana eta teh hamba aing anu deket ka aing poho nyana ku poho-pohona nyana seakan-akan aing wujud di hareupeun nyana nu mantak boga perasaan aku aing tadi peluk ku nyana aing tadi kecup ku nyana aing tadi belai ku nyana eueuh deui pangomongan iwati bahasa model kitu lantaran nyana mah bodoh make bahasana model kos kitu aing teh deukeut ka nyana aing deukeut ka nyana nyana deukeut ka aing ulah sok dihaharuan
eta Gusti bahasana. Iya tuh jelema bodoh mah kaja. Emang nu bodoh mah kos itu. Nu penting mah nyana ngaku ka aing, nyana ibadah ka aing, ku kabodohan nyana geus rela ngorbankeun sagala-galana. Lu bodoh mah nu bodoh jampura bae ku aing. Tuh nu mantak urang untung jadi jelema bodoh. Anu pinter mah hudang dipeting mandi wudu terus kemudian sholat tahajud lamun encan husu lantaran pinternya ka husu dicarekan ku Gusti Allah. Tapi nu bodoh mah asal hudang ngalah wudu salih sholat tahajud Allahu akbar tolil ahad Allahu akbar SD hudang-hudang jam 7 subuh teh subuh. Eta teh kan sakurang mah teu bagus eta. Emang kurang nama, tapi Allah ngalem. Beus ya ulah keur salat keur hudangna doang ge kiih aing geus ngalem ka sia. Nu mantak aki-aki mah hudang ti peuting kiih deuleu jam cekna jam 2 angel kene amat be. Ieu lamun lain kiih aing mah teu hudang kiih nyana bari ngomong di jero hatena deuh ieu kiih Gusti Allah tah aya Gusti Allahan kan. Ya abdi dibere bekser ku Gusti gara-gara bekser abdi teh hudang di peuting jahorenganan sok hudang di peuting mah para nabi para rasul para wali abdi ge hudang sanajan bari jeung kieu reup hees deui eta geus ganjaranna gede jasa eta aki-aki ge teh kudu tahajud aki-aki mah kitu bae menang 5 bulan nya lagi boga perasaan oplo amat aing hudang hees rumaning salat ngan keur carita hudang doang ya juga boga pikiran kos gitu eta hebat. Jaga-jaga teh aing keur ngorang mah sehat. Tilok aing teh hayang kieu ti peuting. Barang geus kolot ku ari mah kedeung-kedeung ki ya hudang ti peuting teh jam 1 hudang jam 2 hudang jam 3 hudang. Mikiran nya anu sok hudang ti peuting mah rasul. Janu sok hudang ti peuting mah nabi. Jangan sokudang dipeting mah para wali, para ulama salafus sholihin. Berarti aing ge meureunnan ku Allah dijadikeun wali. Aduh. Tolol tak kita. Karena kudang doang geus jadi wali. Ih, tah tapakur kos kitu teh, tapakur kos kitu gede ganjaran. Geus bae, geus ulah salat. Geus aki-aki mah. Di cenah kieu akur amat ya kula ge tilok. Aing anu mantuk aing ngomong gitu ge nyaho. Sia tilok sholat ngana di blon-blon penmannya jadi sekolah pan teh ieu carekan Kangjeng Nabi Musa antap kan eta hamba aing kabisana sakitu antap geus deukeut ka aing oh cak Kangjeng Nabi Musa horenganan dedeketan ka Allah mah sakumaha kadar dirina nu penting mah nemah bae aing mah boga ilmu teh sakieu aing mah boga ilmu teh sakieu ku ilmu sakieu ku aing deuk dipake ka Allah asal nemah tadarruk DP ka Allah boga rasa ku bodoh aing daripada jelema pinter agul ku pinterna maningan nu bodoh ngarasa bodoh ke di akhirat bakal hebatan nu bodoh ngarasa bodoh daripada nu pinter ngarasa pinter deh pinter aya di aing segala rupa di aing lik sanu ngalehkeun aing beuh doktor aya di aing insinyur aya di aing dokter Rendos aya di aing nu kabeh aing mah pinter jasa dik nyaritakeun naon coba alam aing mah nyai dik nyaritakeun urusan astronomi aing mah urusan perbintangan nya nyaho aing mah nyaritakeun urusan tumbuh-tumbuhan nya nyaho heuy dosen aing mah ngadosenan di universitas anu nomor 1 aing mah geus saluhureun sagala rupa beuh aing takabur ku ilmu dibandingkan jeung sanajan nya ibadah ka Allah dibandingkan jeung nu bodoh ya Allah ya Rabbi abdi majasa kikieuna dibere ku Gusti nemah abdi ku bodoh abdi tapi tetep abdi ku bodoh abdi hayang salamet mudah-mudahan we bodoh abdi moal kasalamatan Gusti jasa kieu bisana abdi mah abdi bodoh tapi abdi kos jelema pinter Gusti nu pinter mah ti peuting telok hudang abdi mah du bodoh tapi hudang lu pinter mah dipeting teruk maca sholawat abdi bodoh tapi abdi memaca sholawat tuh abdi bodoh tapi kos pinter itu pinter tapi kos tu bodoh Gusti ku bodoh abdi mah hayang disalamatkeun we jaga di akhirat
tetep abdi mah embung ka neraka Gusti kajen diseret ku malaikat abdi mah embung dek lumpat ka surga Gusti cek Gusti dek jalan mana minta jalan abdi tuh pan ngaco atuh ngaco emang nu bodoh mah ngaco tuh atuh nu bodoh mah emang ngaco tetep abdi dek lumpatan diseret ku malaikat abdi mah embung Gusti kajen ku kumaha parangsana kumaha meureun itu bodoh pan ngomong lagi itu kan nu bodoh mah tetap abdi mah kajian kuku mah embung misalnya abdi dibalangkan ka neraka tetap abdi mah deuk hudang naik kajian kuku mah abdi mah dibelembung kajian kuku mah tetap abdi mah deuk neangan jalan ka surga dah kajian kuku mah jalan tol aya jalan biasa aya jalan batur mah teu nyaho jalan cecopet ge abdi mah nyaho geus abdi mah deuk malipit los pokona ka surga bae kan ngaranna jelema mah bodoh atuh pan kamun kadang kudu pinter mah satolol amat. Emang di akhirat kos kumaha emang dia kebelar aja tapi tetep ku kabodohannya hana Allah ngalem atuh geus daripada nu pinter nyaho jalan tapi henteu ngalaksanakeun mending nu bodoh acak-acakan los oh gitu deh ditimbang Gusti ulah ditimbang abdi mah atuh ya karasa amal abdi mah teu bara ragus untuk karasa abdi mah begitu ditimbang kabeh salat babul pangeran geus teu kudu ditimbang abdi mah je salat abdi jore puasa abdi jore zakat abdi jore segala rupa kan abdi mah muga neraka sakitu doang geus sakitu abdi mah kajian kuku mah ge embung bae kokojotan abdi kajian kuku mah ge sia de kokojotan kumaha henteu kokojotan kajian kuku mah ge tempat di sorga jang sia mah sisina bae Gusti di sisi cek jana mah meureun bapak kolotnya anak kunanta ngomong gitu bodoh makan ngomong kok situ tak eta nu bodoh ngomong gitu Allah ngalem daripada lu pinter teu ngalaksanakeun mending nu bodoh ji atuh nu mantap nu bodoh mah ngeunaheun jasa jadi nu bodoh mah indah jasa di surga teh jang tempat-tempat nu bodoh Masya Allah mantep jasa di surga mah nu barodo loba jasa bakalna Yeay, anu teu wau jeung pamarentah kan bodoh ngaranna. Eta bakalna ka surga. Nu teu wau jeung judi, eta kan bodoh ngaranna. Ka surga. Nu teu wau jeung mabok, eta kan bodoh ngaranna. Eta ka surga nu geus kitu ngaranna. Anu teu ngridit, janjana mah sieun beus teu kabayar, bodoh kan ngaranna. Eta bakalna. Ka surga eta nu geus kitu. Anu pinter ngridit, dah jahanam. Jahanam teh mata mending bodoh. Teu mah geus kitu. Sia emang henteu nyokot duit di bank embung aing mah sieun aing mah bodoh aing mah ngarasa bodoh sehingga henteu salamet surga heuh sia mah usi motor ku ari mah teu kudu make DP asal aya KTP bae embung aing besi ka henteu kacocokan ka ditu lah geus aing mah ngarasa bodoh henteu aing mah kajen naik sepeda bae lah kajen lah atawa leumpang bodoh surga heuh sia mendingan ka ditu tuh raramean ku ari kur aya di ditu embung aing mah dek salat duha bae lah aing mah ngaranna bodoh ieu sia salat duha kos husu bae kajen aing mah teu husu kan penting mah tarangan hideung bae geus lah geus bae ke aing nuduhkeun ka malaikat ulah sok ditimbang-timbang deuleu tarang deuleu tah teu kadeuleu sakieu hideungna urut naon eta ulah nyebutkeun naon hideung malaikat ya Gusti ya tarang hideung kumaha balangkeun maksudna bodoh ieu mah keur carita nu bodoh tapi nyana ngalaksanakeun surga di emang umat dongeng kan tadi nu ngadoa ka Gusti umat Kangjeng Nabi Musa eta bodoh malah Kangjeng Nabi Musa nu dicarekan ku Gusti antep kan salah Gusti eta ngomongna bodoh nyianan bodoh mah tuh kabeh salah ngomong antep saomong-omongna jelema sesuai jeung kapasitasna aing nyaho ja pamere aing bang nu penting mah DP na jeung nemahna ka aing eta nu ku aing dideuleu jadi nu bodoh teh daek salat taku salat teh bae nu bodoh mah geus bahara adapun ge di neraka keun sakedeung lah tak aing mah cenah kos kitu dong sebel atuh geus geraheun ka surga aju ka neraka nah ieu kan mantap bodoh tapi make hebat ngadoa aku ngomong emang ngadoa make bahasa masa urang ngadoa mah jamenta
ulah sok aju ngariung bau datang ke orang naik kieu yang lama turun deui sugan teh mah deuk robana atina pidunya hasan geus naik urang turun deui datang ka ti tadina amin kencang datang ka lalaunan datang ka malik ngadoakeun teh kubar edek tak kiai malik dilanat cadak atuh ngadoa mah kada selamat ulah loba cara Kangjeng Nabi sih geus make urang lamun ditangariung ye tangariung eueuh kiai ustad urang mah aja cenah jatuh bisa hadiah make urang ye Fatihah ka hiji jangan ngaran saya ayo kadegan Jang Umar nah Fatihah ka hiji Umar Al-Fatihah Fatihah ka dua Bakar Al-Fatihah beres emang masa kitu-kitu kene tong di Arabkeun doang Fatihah katilu dadap jeung waru Fatihah beres golin amin Allahumma sholli ala sayyidina amin ya Allah ya Rabbi ieu tadi anu disebutan teh men tadi salametkeun di kuburna dilegakeun di kuburanana dicangkeun jeung hari rup men tadi bere salabar men tadi bere jamuga men tadi bere mararaju men teh saralamat wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin cak nomi lumayan iya daripada itu ngenyeng mau ngangkat deui turun deui ngangkat deui turun iya geus kiai itulah diondang kurang lah geus engke mah ngariung ieu bae ieu bener geus ngariung deui mang diondang ngariung kita mimpin mah teu bisa cara nu kamari tuh urang ku ngaji kan ngeunaheun neuk jarah bae menta anteur jarah teu bisa babaca ya Allah ya Rabbi euy jarah teu bisa ilah hadarat teu kudu hadarat sia cicing di dinya hei ahli kubur aing datang ya guys ya Fatihah beres eta ngan ulah gandeng-gandeng pasti aya nu ngadenge waduh wali tanaon nya eta sarua gitu-gitu keneh gitu-gitu kene ai kudu dibejakeun mah gitu-gitu kene teu beda ngan eta mah diarabkeun doang gila hadarati ila arwahi jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimin eta mah diarabkeun make bahasa urang mah abah kula datang ye atuh sarua aja Kanjeng Nabi kan jinakum zairin antum lana salafun wa nahnu alaikum tabun wa inna insyaallah ta'ala bikum lahiqun sallallahu eta mah bahasa Arab jinakum zairin abdi datang zarah ya zarua bae bah kula datang zarah ya ke abah ya hayang naon sia tungtungna jadi dukun gitu tapi bener ya malah ganjang nu bodoh teu kudu hese gitulah kau mau datang ke bangsa ulama ka wali be di jauh keneh wali geus kieu bae Bang wah Junet tuh kanyawan gua aing teh datang geus kulantaran boga keyakinan si bodoh teh ieu wali mah teu maot geus datang dadah wali nyana boga keyakinan ban wali mah neuleukeun dadah cak babaturan yakin dadah aing mah dadah ka wali mun geus ka deuleu aing mah pokona geus kieu bae pokona sia mah ngulah nurutan aing mah geus kaelmuan ku aing nang ngaji di Cilongok aing mah ye datang kayaknya Tuhan Syarif Hidayatullah abdi datang ke dia zarah ya abdi ngirim Fatihah Al-Fatihah beres ulah hese Masya Allah geus ulah hese datang ka urang neangan muzawir muzawir hayang dibayar mah teu ikhlas teu nyambung sarua bae deui cak muzawir dasar sia mah pelit ieu tong ribut urang jeung muzawir nah ieu sakali deui ulah saya nu boleh tah contoh tadi nu bodoh keur ngadoa ka Gusti Allah ku Kangjeng Nabi Musa disalahkeun Kangjeng Nabi Musa na nu carekan ku Gusti anteukeun bodoh ngan nyana hayang ka aing sakitu bisana aing pangeran leuwih nya ku kabodohan anak geus jamburak ku aing cek Kangjeng Nabi Musa pan abdi titah ngalempeng-lempeng ngalempeng-lempeng lain waktu kos gitu dakwah ngaji lempengkeun engke nyana menyerap
Ari hajunanya keur kieu haju disalahkeun mah nganya lagi atung ke moal daek ngadoa deui cek ku pangeran. Ye ulang ke mun keur ngaji bejaan dakwah ari keur praktek antepkeun heulana. Wasabi'ulan utai kang kaping 7 iku ana yutlaq hadzal ismi. Satuhune ngayutlakeun teh ngucapkeun ikilah aran ala sabilil majaz iku tetep igatase perjalanan majaz dadalan majaz. Bitibari ta'alluqihi bil badan kalawan ngitung-ngitung narima cuman tele hadzal ismi kalawan badan. Wa tamassulihi bi suratil bashari lan narima ngarupa hadzal ismi kalawan rupa manusia. Binaan ada anak yutlaqahu alaih karena arang ngadegak ingat sesatuhun yang ngucapkeun hadzal ismi ingat sebasar li ajli malahatihi iku kena arah-arah manis hadzal ismi la li adis isghar ora kena arah-arah minakeun hadzal ismi wa nazra ila bidayati hali lan kena ngalirik maring wiwitan tingkah hadzal ismi wa huwa lan utawi hadzal al insanul haqiqi iku insan kang bangsa haqiqi di anna lahu nisbatan ma'allahi ta'ala kana satuna iku tetep kada hadzal ismi au pangabangsakeun sumertane Allah ta'ala al jismu wal jismani wa laysa muhramain lahu maka utai jisim lan kang bangsa jisi iku oranana jismu lan jismani iku kang den uwunkeun karon ilahu kada Allah di qauli alaihi salam kana ngalirik dawuhan Kangjeng Nabi ku tetep ingat se Kangjeng Nabi teh kasadabetan ngucap lafaz li ma'allahi waqt ku tetep kada yang sumbertana Allah teh waktu la yasau fihi kang orang ngamot fihi ing dalam waktu malakun muqarribun apa malaikat kang marek wala nabiyyun mursal ta malakun muqarrabun sapa malaikat kang den pareki wala nabiyyun mursalun lan ora apa nabi kang den utus wal muradu minhu basyariyatun nabi lamun urang nyaritakeun awak urang nu ieu sakikieuna bae sakikieun awak urang teh lamun rada jero urang ngahartikeunana horeng bungkus rok awak urang ieu mah bungkus dijieun tina anasirul arba'ah ardu hawa nar ma enggak bentuklah urang geus kebutuhanana teh jauh ti eta butuh cai keur ngaji ge nginum bae butuh ngaroko batur henteu nyana ngaroko bae butuh dahareun nyana kue sapiri eta kebutuhan tuh kan tapi kebutuhan ruhani mah lain eta kebutuhan ruhani mah tasbih kebutuhan ruhani mah tahlil kebutuhan ruhani mah tafakur gila kebutuhan asal nanti Allah wow ka Allah cantelkeun ruhani urang ka Allah awak urang asalna tina tandeuh beuki dahar teangan ti dahareun awak urang teh asalna tina cai butuh nginum neangan ti nginumeun awak urang butuh hawa urang neangan jang istirahat jang napas butuh seuneu kebutuhan awak tapi urang selalu nu ditonjolkeun teh kebutuhan awak henteu pernah urang nyadiakeun kebutuhan ruh datang ka teu percaya ka pangeran kafir musyrik munafik
aya nu percaya tapi maksiat tah urang mah kuari deres kebutuhan jang awak tadi geus ngabubur ngawuduk keur isu keneh di imah ngawuduk di dia ngawuduk kebutuhan roh urang ngadengekeun ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim nyentuh karena ruh urang ruhani urang paha lantaran nguping pidauh Gusti pidauh Kangjeng Rasul diolah tinggal urang ngolah dipasrahkeun ka urang soal olahna lamun urang loba ngolah awak silakan diolah ku urang steril makanan hati-hati menurut medis jangan sampai makan gorengan seperti kekenceng siade nah dijaga sesuai jeung medis kumaha awakna di awak urang teh aya kadar garam kadar manis kadar pahit kadar asem nu mantap aya kabeh di awak urang teh urusan pada hareun mah geus urang lamun hayang sagala aya sakaligus ngadaharlah rujak tumbuk amis aya pahit aya asem aya rujak tumbuk nu mantap kolot baheula mah rujak tumbuk teh dibiasakeun eta teh bagus geus alat-alat teh naon kitu ngar komponenna atuh sagala rupa benai jambu ngora sao ngora tongtolang ngora atuh tongtolang teh ngora gori segala rupa eta perpahitan permecau ngora bebak eta aya kabeh di awak urang asemna ladana amisna kabeh rujak bubuk rujak tembuk bebak jang awak teh diolah ku urang geus olahraga kuari mah olahraga na ge pohara jasa baheula mah sakadar lari olahraga teh tapi kuari mah olahraga endeup di jalan raya endeup di lapangan endeup futsal dan lain-lain sebagainya malah di imah bae ge olahraga mau mobilan sasapedahan aya kabeh lengkap buaya gering megering bae buaya gering-gering bae meuli alat olahraga teh teu kagok 10 juta 20 juta 30 juta ieu teh jangan bebener awak nu boga duit mah sanggup ka sendal-sendal nu aya cucukan teh ditiru ku bojong mah teh tiruan nu asli dah mah buatan Amerika aya cucukan tapi nyedot ke jero set jeung make ukuran makena ge tidak boleh lebih dari 1 jam atau Haji Pendi mah terus bae make eta terus atuh gering deui teu boga ukuran nya mah teu boga ukuran aya ukuran-ukuran anak jelema lamun teu ngarokok teu ngopi masalah tapi lamun ngarokok untuk membutuh nikotin ngopi. Kalau ngarokoknya kayak Habib Rozak terus-terusan, ngopinya juga terus-terusan. Dan lain sebagainya. Nah, urang lamun sering makanan anu beracun, seringlah makan semangka sebab semangka untuk mensterilkan racun-racun. Lamun urang nyaritakeun medis terus bae kos kitu bae, jang awak keneh bae. Jang awak keneh bae. Lamun urang minum terlalu steril sampaikan ngape anak nol leles awak urang sebab di awak urang ngabutuhkeun zat besi sementara airnya disteril sampai zat besian leles tetep bae zat besi kudu dikirim zat besi deui zat asam kudu dikirim zat asam deui medis begitu bae terus lamana terus makanan jang awak urang jang awak mah selalu mendengarkan dokter. Urang sampaikan ka naon kitu khusyuk. Jadi ke dokter khusyuk jasa urang aja percaya urang ka dokter teh. Sakadar jang awak. Nu engke paeh mah teu saha kubur.
rohani urang teu pernah diurus kurang rohani teh mulai urang pengurusanana rohani teh ulah terlalu nuturkeun hawa nafsu innan nafsa la ammaratum bisu jika tu coba urus rohani urang teh supaya steril lamun awak urang hayang sehat-sehatan atuh rohani urang kunaon sih lamun urang teu ngeunah dahar selalu neangan obat kunaon urang teu ngeunah salat mah teu pernah neangan obat teu pernah urang neangan aing salat teu ngeunah kunaon sih teu pernah neangan obat sekali-sekali urang datang ke apotek Pak ada obat ini saya udah lama nih nggak enak sholat Pak neangan obat kan itu ya supaya enak sholat coba salah jurusan atuh obat jang awak apotik nah lamun obat jang ruhani kiai datanglah ulang ke Kiai Golkar Waalaikumsalam abah ya di jero keur naon keur nonton TV ya aing teh ka dieu deuk berobat supaya ieu ngeunaheun awak aing pakai ibadah ternyata Kiai Golkar lagi keur nonton TV mana bisa nyageurkeun batur pugunyana ge gering malah mata mah Kiai mah geus lain gering deui tah mah disebut lagi kronis tah mah rohanina geus lain kronis deui eta mah nu disebut eta mah kos kitu konflik antara Irak dan Iran komplikasi mana bisa nyageurkeun batur moal bisa neangan urang coba kiai nu bisa nyageurkeun batur memeh nyageurkeun batur nyana heula cager cek datang ulah waka urang hadir bae di kiai eta sehari-hari da kumaha coba kiai eta ternyata nya mah tilok nonton TV paling jualan TV lebih parah itu sorum boga batu beres ganti neangan sok oh iya TV geus teu daekeun HP dana geus teu boga tanya ku urang kiai teu gaduh HP henteu abdi mah emang kunaon teu gaduh HP teu kapeser kiai blon deui bae belum di teu ulah jahikeun guru tah kos upami di pasien kieu atuh alhamdulillah hayang merek naon Samsung anyar wah kiai blon nih kiai maning di bodem nih kiai kos tuh pindah kiai atuh teu gaduh TV teu kunaon bang ante we abdi mah upami di pasien TV janggau babetkeun ka hulu siap we nah lumayan nih kiai lumayan terus teliti kiai kunaon emang teu boga TV teu emang kurang gitu frustasi aing hese dengan kiai teh kaheula ulah mentang-mentang haram speaker kemudian ku urang dicobanya nuduhkeun kana nyageurkeun awak can pugu nyageurkeun recan pugu ulah kena manehanana teh teu boga TV kemudian bisa nyageurkeun rohani can pugu teliti heula teliti sebelum membeli kiai teu nonton teu ante upami di pasien TV ali HP ente emang kunaon kiai terang HP ente kanggo HP ka mana tuh geus beres kiai kumaha mun aya rangda maksudnya ieu rangda bengsrak ji boleh oge sih enggak sih kiai ulah di guru nya kos kieu ulah ya mah kos kieu berarti jangan teh ngarep-ngarep dan lain-lain sebagainya setelah diteliti berbeda rada arahan bahasa nage lain deh sebab jelema cager selalu awak nyaritakeun untuk kacageran awak bae kieu lah selalu berjaga awak aya kiai nu ka mamana ge mawa cai bae sorangan lantaran embung nginum dinu batur teh lain tasawuf sebab menjaga kesehatan bodem kieu kos kieu untuk kesehatan mah teu kudu kikituan kecuali mawa cai teh
ieu mah jang steril besi batur mah cai teh nang meuli di mana teu puguh lain deui teh motif aya kiai ka mana mau cai bae tanya ke orang kieu nu mantep mau cai bae abdi teh ieu teh awak teh jadi disteril caina teh khusus di imah ngahaja meunang steril jadi kamu mana ge untuk kesehatan teh kieu letik kos kitu mah urusanana setak habek kieu kos kitu letik teh urusan awak teh mah urusanana awak ya itu jurusan awak mah cara jadi steril ku modar sia tunggu ajal steril rohani steril ketika dedeuleunana geus lain dedengeunana geus lain ambeuna geus lain ternyata teu akur jeung urang kajen babarengan tapi ternyata lain deui selalu dedeuleun teh dipake tafakur dedengan dipake tafakur oh berarti qalbuna geus muallaqun lillah cumantel ka Allah ieu mulai cager berarti ruhna ieu cager urang biasa kadi hayang cager rohani kumaha sebab geus kebel asana ieu ngalaksanakeun salat duha tapi ieu kieu bae tanyakeun aya teh salat duha sabaraha 8 malah kadang-kadang 18 loba amat sia ieu make mazhab naon ieu maksudna naon sia salat duha teh resep jasa ulama teh Allahumma in kana rizqi fis samai fa inzil wa in kana fil ardi faqir wa in kana musiran fa inzil haraman fa tahiran qalilan faqir fakatsir wa in kana ba'idan faqribhu hati dia Allah ya Allah ya Allah sina dunia kene eta duha kos kitu duha lalaga saya sok tahajud osok alhamdulillah asana selama 10 tahun kula teu pernah tinggalin tahajud maksud tahajud kumaha hiji supaya karung laku anak supaya dagang maranaju tanah nu di itu sawah nu batur geus dijual kula mancan lantaran supaya rada hayang mahal sia tahajud kos kieu jadi seuneu sia lain kitu ketika aya jelema datang ka urang kemudian mengabdi di urang tanpa pamrih nyana geus teh hayang digaji teh hayang nurut pohar cek urang eta eusian dieusian cek urang eta pel dipel cek urang itu bawa dibawa cek urang itu kaditukeun nurut tanpa aya unsur-unsur pribadi ngahadam teh ngahadam bebeneran urang bisa menilai muatan naon ieu budak ngahadam timbullah rasa ibah urang kanyan muatan beda jeung di pabrik digawe teh hayang gaji beda jeung PNS digawe teh hayang gaji tetapi ngahadam anu bener-bener lillah apa santri sebagian lillah kadele kaduran teh oh lillah rasa iba aya jelema susah ngahadaman nu sugih ngahadam teh ngahadam bae mah karena Allah teu aya unsur-unsur yang digaji kebel-kebel rasa ibadah sugih pohara urang teh mengabdi ka Allah ulah aya unsur jang urang ulah aya unsur jang urang menghadam ka Allah maca Quran ulah aya unsur jang urangan urang salat tahajud ulah aya unsur jang urang semata-mata ngahidmah ka Allah maca kitab ulah aya unsur jang urang mantak nyieun pondok pesantren ge ulah aya unsur jang urang geus bae ngahadam ka ilmu Allah ka Allah geus tilok aya mulai menerima murid baru siswa baru malah ngahadam ka Allah ketika nyana nyieun merek menerima siswa baru berarti jang kepentingan nyana neraka siapa wah cenah teh make uji masalah ngomong gos ieu sih ade ngaji kelas ieu mah ngaji kelas ieu mah lain ya dong usiakan paham iya ngaji kelas Bang Habib Rozak ngaji ieu bae atuh bangsa nu geus inget ka paeh bae lantaran geus teu laku deui
ngaji fikih urusan zahir urang lamun geus gaji tasawuf toriko ieu geus galuarkeun fikih jalan biasa fikih berarti ieu geus mensterilkeun diri deui ka Allah ulah aya muatan-muatan hayang usul ilallah ulah aya muatan mulai urang berarti ngurusan roh geus lamun ngurusan roh kudu aya pengurus roh ngaranna mursyid lain haji mursyid mursyid anu nyahoeun letak latifah lembutan urang bisa digali gerak manusia tina lelembutanana kicep jelema kadeuleu lantaran aya lelembutana mun eueuh eta aya ieu mun eta teh encan gaib masih kene hitung-hitungan kegeus gaib mah ma'rifatna hitung-hitung eta mah nu kos kitu mah atuh aya cara-carana 2 kali 2 4 filsafat nu kos kitu gara kullu insan hayawan wa kullu hayawan jismun yutiju kullu insan jismun eta ngaranna ilmu filsafat terhitung al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis itu al-alam hadis wa kullu hadis tahusoni eta mah terhitung akal digunakeun ketika orang nyeritakeun aya latifah lelembutan masih kene di akal-akal masih kene di akal-akal ketika geus datang nurun rabbani ilah nusok disebut rabbani nusok disebut sobadani ulangan sakadar keur mamaca doang kutub rabbani walarifin somadani Allah ai prak balik hayang di parawan tenang belum anu dibaca kutub rabbani walarifin somadani renganan eta kutub rabbani pake kokosen eta jero nama usaha melalui kutub rabbani eta mah bakal dibeulem ih jadi kitu amat cek Pak Haji Pendi eta emang kitu eta emang sia mah bodoh bae ya Allah mulai diurus urang dah urus surah teh urus paksa riyadhah ngaranna ngajar nafsu pemaksaan mujahadah perangan nafsu pemaksaan supaya nafsu diperangan ku urang teh lindek supaya lindek salindek-lindekna kalindeukanana deuk diajak ka Allah nafsu teh ulah merod bae abeh kadituna ketika diajak baca Quran amis ketika diajak tahajud amis ulah haseum bae ketika diajak ngaji amis ketika diajak berjuang coplok nyawa sekalipun amis tah nafsu urang teh diperang riyadhah ajar nafsu urang tentu nu nyahoeun ka nafsu nu aya di urang hanya jelema nu mursyid nu geus pernah terbimbing nafsu da moal nyahoeun jelema ka hiji jelema boga penca jeung heuteuna lamun nyana encan pernah belajar penca wih penca hebat jasa memang jotosana lempang mah pahara jasa masyaallah kelit dah hebat jasa emang ka jalan kelit dah hebat ku aing ditampilin nyana kelit atuh ka aing nampilin jadi aing nampiling aing tolong aja Haji Pendi nampilin itu udah kehendak set kadi tungtung nama nu nampiling nu ngagoler kan kadeuleuan lengkahna lain deui gerak-gerik da lain deui tah beres kabelah dieuna kanyahoan ieu budak rada eusi lain kurana lain sekedar cangkang ieu budak lantaran beda anginna ge angin sebab geus dipuasaan lamun tinju satinju-tinjuna ngan sakadar dek sakitu doang tapi tinju make hiji ku angin doang dek ngagoler
wih hebat ibu kajawan ku ahlina kajawan ku ahlina neangan antanan nu nyaho ka antanan nu bakal ngabenerkeun anak para pembe di bawah teu beresan pajar antanan nyana tah pagaweanana di bawah sakarung ka dieu ieu antanan ieu para pembe itu nyaho nu nyaho ka antanan anu geus berpengalaman di antanan nah ieu ge nu nyaho ka nafsu jelema nu geus terdidik nafsuna tinggal urang kan hese urusan nafsu mah hese tapi reaksi efek daripada jelema nu geus terdidik nafsuna berbeda efek anu berbeda jadi kajahoan dokter-dokter anu geus terdidik teh nya nama nyahoan sebab bertajribah ieu penyakit naon ieu saeutik ieu dikejahokeun heula ku urang darahna dan lain sebagainya obatna ieu penyakit yang sama tapi obat berbeda dokter cetu ngaranna ulah diborong bae ieu obatna ieu beusi aya nu akur bere kabeh parae jelema atuh centang tuh bateng aya manis bateng aya darah tinggi kudu diperhitungkeun hanya guru mursyid anu bisa memperhitungkeun terus diaping ayo terus engke ge saatna setelah diaping nyana rada lain dikicep da lain lengkahna lain kamari mah ketika diajak ka klub nyana nirilik bae bahkan ngajakan kuari mah diajakan gembu dicoba ku guruna kan dicoba lamun kamari ieu manehanana cemi dina ibadah kuari mah sakumaha nu hudang gering dahar mamayu bangunna salat teh kacape Allahu akbar likum Allahu akbar wih udah telep ieu bae tanya sia ieu getol amat salat teh cuma teh calon mitoha aing aya wah teu beres teh bae berarti mah cemi kan asli dah mah cemi dahar cemi gering kuari mah mamayu kitu kene ibadah teh mamayu terus berarti perubahan kan perubahan tidak ada perubahan tak tambahlah ku zikir pak kuari geus bagus ruhani teh geus bagus seimbang zahiran wa batin engke ketika manehanana leuwih rindu urusan ruhani poho ka awak kadang-kadang dahar 2 poe ge encan dahar karena dahar susah orang lain dahar nambah layah tapi teu minat ka dahar sebab leuwih kana ruhani kitu kene sare engke manehanana kaget aing sebenarnya mah teu sare 2 poe tapi kok teu nanaon sabenerna mah aing teh teu dahar 2 poe tapi kok terasa lapar Maha kawasa Allah awak kuari teh geus lain make dahar nu biasa ku tasbih jadi gagah ku maca subhanallah jadi gagah ku maca la ilaha illallah jadi gagah berarti geus khariqun lil adat nu kuduna awak dahar gagah kuari zikir jadi gagah zikir teh gagah la haula wala quwata illa billah jadi gagah tasbih jadi gagah poho kuari ka dahar anakan mah terus siapa sok ajuk gitu sok ajuk pertanyaan itu si wali teh non ka pamajikan teh si beblon atuh anakan mah terus siapa ajuk batal deui bae kakara gedek usul ajuk wae lain usul ilallah usul ila susu diatur-atur ku urang nah poho kan kana dunia dahar poho nginum poho sare poho atuh kapal jikar ge poho kok bisa poho pas gitu sih aya waktu-waktuna encan ieu kakarak leleuweungan ngaranna mulai di dieu yana geus teu melu ka jelema misah jeung jelema misah lain lalagaan misah teh misah sabodoan nyana urang-urang mentak dipagahan ku guru mursyid mah awas ya tegepkeun awas
konsentrasikan pikiran. Hitung. Batur sekeliling saya hitung. A, B, C, D, W. Guari. Sok geura hitungan Gus ya. Bulan pagaweana anu aing malai. Bulan pagaweana A, B, pagaweana anu aing malai. C, pagaweana anu aing malai. D, pagaweana anu lain. C, D, E, F, G, tur kabeh. Itu abdi mah sanes. Teu aya hubungan jeung nu eta tadi disebutan Gusti. Abdi mah petani lain, pedagang lain. PNS lain abdi mah. Sagala rupa lain. Abdi mah abdi beda ka Gusti, mulai itu. Steril. Steril. Guru mursyid selalu memberikan penerangan, awas diri orang teh bareng mah bareng zohiron batin geus steril. Si A batur urang nya nama pagawean anu abdi mah lain. Si B batur urang selalu jeung urang nya nama boga pagawean sehari-hari eta urang mah lain. Si C mana babarengan jeung urang tapi nya nama boga pagawean eta urang mah henteu. Kabeh seakan-akan ngubeng di diri urang tapi urang teu nempel jeung nya ka Gusti abdi mah mulai tegep ka Gusti Allahu Akbar eueuh dan naonan gitu tegep ka Gusti mulai kuari geus poho seserian sekeliling urang teu asa diseunsurikeun ngalem sekeliling urang teu asa dialem perasaan orang keur jeung nu maha kawasa. Nah, ila timbul hadzal ismu. Mata wasabiu anna itlaqu hadzal ismi ala sabilil majaz. Wallahu a'lam bishawab.